Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytakum in ataakum 'adzabullahi aw atatkumus saa'ah ghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Allahu a'lamu bimuradihi. Qul ucap siraya Muhammad, duhai Muhammad, li ahli Makkah, takadu ahli Makkah, ara'aytakum anata ngayakinkeun sira, ngalayakinkeun sira kabeh, akhbiruni tegese nyaritakeun sira kabeh ni ing sunnatakum lamun teu ka ing sira kabeh apa azabullah siksa Allah fi dunya ing dalam dunya au ataskum atawa teu ka ing sira kabeh as-saatu apa kiamat al kiamatu tegese kiamat bagtatan nalika kaget ghairallahi anata ing salian Allah tarauna ngaduan sira kabeh la ora ing kuntum shadiqina amun ana sira kabeh ku kang bener kabeh fi anal asnama ing dalam satuna pirang-pirang arca pirang-pirang patung tanfa'ukum iku ngamangfaatkeun ya asnam ing sira kabeh fad'uha maka pada ngadu sira kabeh ing asnam. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa'a wa tansawna ma tusyrikun. Allah alam bimuradi. Bal iyyahu balik ta'ing iya Allah lagaruhu arana ing lisalian Allah tad'una ngaduan sira kabeh fit syada'id ing dalam pirang-pirang kang sangat yaksipu maka bakal ngilangkeun ya Allah ma tad'una ilaihi barang kang aduan sira kabeh ilaihi karna ma yaksifa ing tah ngilangkeun ya Allah anum saking sira kangkum saking sira kabeh min ad-darari wa nawi saking kamadaratan dan umpamanya darar. Lamun ngersakeun ya Allah kasyafahu maka ngilangkeun ya Allah ing darar dan sauna lan ninggalkeun sira kabeh tutsrukuna tegese tutsrukuna tegese ninggalkeun sira kabeh tatsrukuna tegese ninggalkeun sira kabeh matusyikuna ing barang kang ngikutuakeun sira kabeh mau sumertane Allah minal asnami atana saking pirang-pirang patung fala tad'unahu maka orana ngadaru sira kabeh ing Allah. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Allah alam bimaradum yakti. Teman-teman ngutus isun agung maring pirang-pirang umat kang tetep dalam sadurunge sira kabeh min zaidatun taimin iku zaidah rusulan ing pirang-pirang utusan fakadzabu maka pada ngagorokeun ya umam kabehum ing rusul faqadnahum maka nyiksa ingsun agung hum ing umam bilbasai kalawan kasangetan atawa kasangsaraan syiddatil fakir tegese sangat fakir ad-dharra ilan kamadaratan lan penderitaan al-marad tegese gering la'allahum manawa ya umam iku yatadarruna dp ya umam kabeh tadallaluna tegese narimahina ya umam kabeh payu'minuna maka pada ngimankeun ya umam kabeh. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Allah alam bimuradi. Falaula maka nata orana irja'ahum waktu netekaim umam basuna pasiksa ingsun sadaya ingsun agung azabuna tegese siksa ingsun agung tadarru dari
DPDP ya umam kabeh lam ya palu zalika tegas seorang migawe ya umam kabeh zalika ing mangkono tadarru Nakiamil moko tadilahu sumadane jumenenge kang rapaken lahu kadue zalik walakin qasas qulubuhum ladadapine keras apa pirang-pirang atine umam palam talin lil imani maka orang lemes ya qulub il imani kadue imam mazaya lahum syaitanu lan mapaisan kadue umam apa syaitanu syaitan maka anu ya'maluna ing barang kang ana ya umam kabeh iku migawe ya umam kabeh minal ma'asi saking pirang-pirang maksiat fa sallu alaiha maka pada netepi ya umam kabeh ing atase ma'asi ing atase ma'asi masih keneh nyaritakeun tentang kabangkawarahan para musyrikin para kafirin khususna ahli Mekah harita katembong barodona ahli Mekah teh lantaran nyana mangeranana ka batu mangerana ka kayu teu meunang batu manggih batu nu herang-herang diukir diminyakan disembah teu meunang manggih kayu nu bagus-bagus diukir kunyana sakahayang bentuk pangerannyana diminyakan kunyana dibuhuran ajude sembah pamblon pangeran dijieun kunyana jih eta otak teh dikawal otak insyaallah Deui seorang Kristen kamari asup Islam di Indonesia begitu ditanya nyana asup Islam dengan penuh kesadaran lantaran kunyana ditaliti pangeran teh Isa cak geuna pan Isa mah makhluk pan Isa mah manusia tidak berpikir bahwa Isa itu adalah manusia berarti ada yang menciptakan kok dijadikan Tuhan nyana mikir ai hidayah asup nyulusup ke jero sanubarina rendah hati nyana asup Islam Masya Allah mantap ya hidayah mamahan sing ada urang mengis alhamdulillahirabbil alamin dididik ku lingkungan indung bapak urang sanajan indung bapak urang baheula teu bener anu bapana tukang main kopro anu bapana tukang judi tapi mun ditanya mah bah ai pangeran sa Allah sia ulah salah padahal tukang main kopro eta hebat ta bapak ta ulah salah sia pangeran mah mun ditanya deui bah ai pangeran Allah sih ngameunankeun main kopro ulah loba omong main mah main cek cenah teh nyaweun Allah ge aing main teh teu bukan duit nu mabok bapana mabok wah budah luar biasa keur ngabudah molotot matana tanya ku anakna bah pangeran sa Allah tolong keur mabok Allah keneh bae eta kan hebat berarti urang teh dididik ta ku lingkungan muntak sing ade lingkungan eta urang dek masantrenkeun anak bae duh lingkungan sing ade Masya Allah nu mantak urang dek jieun sakolahan maneangan nu rame tapi kunaon tuh dek nyieun pondok pasantren maneangan nu sepi ulah aya jelema cenah di dinya mah urang nyieun pondok jeung jurig ka hijina ge udah ada tak dek ngadidik budak supaya murni ulah terkontaminasi je ulah batak ge jelema carang nu nyieun pondok pasantren dia cuma jin pondok di itu embung lah punan rame teuing embungeun budak santai coba di situ embung rame teuing coba tuh di situ tuh pak ieu mah cenah ieu duku tangkal kayu bade jauh ka dieu tadi dinya tah emang nya mah resepna jeung kuntilanak coba ge nyen sekolahan ditanya sekolah duduk di mana aya murid teh cenah lembur nu rame beda tuh neuk ngabangun bae beda mun neuk nyieun pondok pasantren neangan nu sepi teu sieun murid teu sieun yang teu maksud boga murid nu dijelaskeun mah nya mah maksudna ibadah ka Gusti Allah supaya tentrem tah mah murid deuk aya deuk eueuh cenah eueuh muridna iya tuh jin mah loba aja nu nuturkeun geus cukup boga murid jin bae gitu
Iya tuh pondok pesantren mah kos gitu teh we nu neangan pi pondok pesantren salapeun nu rame malah aya. Tapi rek nyen yayasan kudu di nu rame. Berarti geus lain deui tah. Awal berangkat teh geus lain deui. Komo rek nyen sakolahan rame di dieu cenah ieu mun dijieun sakolahan mah mantep jasa bab rame ieu. Di dieu teh per kapita sebarata di dieu teh sungsuhunan geus dihitung bae. Ai pondok pesantren we ditilok ngitung sungsuhunan. Boleh nyeun jeung modelna eueuh anak pejabat nu mondok. Eueuh kadenge anak camat mondok pesantren eueuh. Eueuh. Coba cenah eta aya cenah di pesantren lain pesantren tah sakola ngan gosob ngaran. Ngagosobnya nama ke ngaran pesantren. Wahayan pesantren salap anak boro-boro anak camat, anak lurah ge malah. Cenah anak bupati pesantren teu ceuli. Lamun lain bupatina korupsi aju ngandang mah. Aju anak nama santren we sia ulah nuntun bapak lah. Bapak ge geus kos kieu mondok bae sia ka ditu. Leuk paeh da kirup jeung kiai ka ditu. Aya ge kos kieu. Oh, kadenge anak bupati santren. Oh. Tapi dek calon bupati mah jangan ngadegetan kiai. Dek calon bupati kiai di bawa ditang ngomong tarling dan lain sebagainya tek-tek bengek. Hayu, wow, kiai teh titah ngomong, hayu, geus beres, bae jana geus jadi bupati, kiai nyungsep. Si ada kiai sia mesti nyungsep. Aing ngabejaan bae ka sia. Nyungsep sia ka jadi bupati. Nu geus ge nyungsep. Cenah aing mah moal tibalik sia paling ge moal nyungsep. Ih, ulah saga da sebab atuh jana mah ka urang teh lain deuk ngaji. Urang teh deuk dipake kokosen. Kosret terus bobolokot los tapi ceun habek kos kitu ieu kiai teh lamun daek ngahayu-hayu calon bupati kiai kokosen kieu bebedak lawang tah kos kitu mah aing ngomong gitu teh sia arulah atuh ieu aing batur aduh sia kitu kabeh mah geus nu geus cara rungsep ieu ngaji naon sih ka kiai-kiai hiburan lebaran. Atuh, alhamdulillah cenah ya calon bupati datang Bu, alhamdulillah kabantu cenah masyaallah. Kunaon kabantuna? Tuh majikan kabeli baju bagus, kula gitu kene. Bu samarenda loba jasa cenah. Pantung-tung sama masyarakat ge kabere tuh. Jangan ngomong tuh pan gara-gara kula ngadukung pan masyarakat kabere kan muhun jok masyarakat teh. Nuhunnya dukungnya bener hari tama didarukung bener beres jadi bupati coba telepon ka ditu datang ka diangkat tek ceuli geus dia telepon teh datang ka ditu ngunci terus nyungsep jadi kiai teh dinonaktifkan ku Gusti Allah santri barali masyarakat ge embungan lambung lah cenah jaki kos kitu ye kira ge jarang ngadahar duit kos kitu eta dibere kitu teh masyarakat heran padahal mah nyanana ngadahar tapi ketika diajakan ngaji tak ku kiai kos kitu embungan tolol teh masyarakat panjana disumbang dibere ke kiai haju narima menta deui malah mah ketika diajakan ngaji tak geus beres jadi bupati lah embungan tak ka kiai eta masyarakat tolol teh masyarakat kiai nu tolol ada lo tolol kabehan mungkin cek masyarakat mung aing ngaji ka si eta kurang sarua jeung aing nyatuanna sarua lah mungkin nurani teh bisa dibobodo nurani teh bisa aing tetep cenah ngaji mah yang kiai nu bersih tolol teh coba eta pan tinggal kiai eta bae ngomong deui sapeker woi budak karaji atuh pasti disumbang geus kiai bae ngaji jeung pemajikan arembungan dinonaktifkan masyaallah mantap sing hade ieu maksudna sing hade salah saeutik we jeung Allah mata eta kos kitu ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi kadanan urang nempo sesrisik tiba diperet pan jadi getih pan sok didongengkeun saya marupil kurhi diperet duit pemerintah jadi getih
Tuan Abdul Qadir embungen begitu diperet jadi geti etapan ku ahli hakikat mah kos kitu tejang dongeng-dongengkeun urang supaya urang teh apik atuh kadahanan apik jasa mah atuh eta ulah dah cenah kieu uci mah loba omong cek teh geus ulah ya urang kieu oh iraha meunang untungna cek cek dagang meureun ngaji si kos dagang ya untung blon sama kiai pokoknya tungguan non aktif sia lain ngadoakeun ieu carita nu geus bukti ya Allah kapirin teh bodoh jasa persis kos hurang teh ngeunah mangan taina di hulu kita hurang blon hurang taina di hulunya mah di dieu kadeungan ku kabehan tah ieu teh musyrikin kapirin mun berbicara waduh pinter jasa tapi ketika milih pangeran nangieun nyana batu diusapan disembah pada eta otak udang ngaranna nu kos kitu di hulu teh otak eta kokotorna tah nu mantak cek Gusti Allah ya Muhammad Muhammad bejakeun ku anjeun ya Muhammadun li ahli Makkah ka ahli Makkah kafirin musyrikin ara'aitakum in atakum azabullahi bahasa ara'aita teh dua macem hiji ro'ana ro'a ru'yat neuleu berarti aya aturanan yang di alfiah wali ro'a ru'yan mimali alima metaku santri mau oh iya betul aya ro'a yakin aro'aita teh aya deui ro'aita na geus bae eta mah patok ro'aita bae jadi engke khitobna teh kum eta aro'aita na bimakna akhbiru jadi berarti majaz lantaran ari aro'aita mah dinya teh ngabogaan yak tolabna lamun ayeuna ningali tolabul ru'yat bil ain lamun yakin tolabul yakin galbi lamun bimakna ikhbar atau tolabul ikhbar geus ayeuna mindahkeun ro'aita tina ru'yat kuari dipindahkeun kana ikhbar akhbir atuh mah aja teh kos kitu cek ahli bayan mah dina pada tolabna mah akur tuh nu mantak di manaan di Bukhari di manaan di Muslim di manaan di tafsir aro'aita teh bimana akhbiruni majaz teh kos kitu bejakeun ku anjeun Muhammad ka para ahli Mekah aro'aitakum sok akhbiruni kitu coba caritakeun ka kaula hai ahli Mekah in atakum adzabullah di mana datang ke aranjeun kabeh siksa Allah di dunia siksa Allah datang tah ieu ngadoana ka saha coba mentana ka saha ghairallahi tad'una in kuntum shadiqin apakah kasalian Allah maranehanana ieu ngadoa lamun memang manehna bener bahwa ieu patung teh ngamangpaatkeun coba tanyakeun bejakeun coba ke ahli Mekah ketika datang gempa ketika datang angin beliun ketika datang banjir ketika datang berbagai-bagai siksa ti Gusti Allah di dunia coba ta ahli Mekah ngadoana mentana ka saha coba bejakeun coba begitu ditaliti teh ya ketika datang siksa mah tetep bae nyana teh ya mentana mah ka Gusti Allah henteu meta ka patung tung waduh keadaan darurat di tung nih banjir melanda coba kami tolong nih tung nih kenapa kamu diam saja
Atuh pasti dia memang lu mah kan dapat dapat ngebikin gua. Atuh pasti diem. Tapi atuh coba tolong. Ya mana bisa nolong. Nyana kene nu ngajawab blon dah. Cak pikirannya ada atuh patung aja batu. Patung mah atuh ja kayu, dipenta kuku mage atuh moal. Mentana maka ditu bae ka Gusti Allah. Tah kafir Mekah teh baheula karar itu blon. Ai nyembah ka batu, ai nyembah ka patung, tapi ketika dibere bencana mentana ka Allah. Eta ku blon-blon teuing urang kafir Mekah eta. Ya teu beda jeung kafir Kuari, leuwih blon malah mah tuh. Teu lu baraheula teh ku karar itu tah. Au atatkumus atawa datang ke anjeunna kiamat. Encan ieu mah ieu. Andai kata terjadi ke kiamat, sanajan encan bakal jasa. Bakal jasa geus nyahoeun kafir ge. Orang Amerika geus nyahoeun, Yahudi nyahoeun bakal aya kiamat. Nu matak nyana ngomong tanggal tahun 2012 bakal terjadi kiamat. Malaka paling gak terjadi kiamat ke kiamat sugro lantaran salah satu planet bakal turun cek perhitungan manehanana. Sebab naon? Sebab aya ngadu gugus disebut galaksi. Pan baheula teh hiji planet teh hiji cek ahli palak mah urang mun ngaji palak baheula di Kiai Mansur dicaritakeun hiji planet teh. Kemudian terjadilah pemecahan planet. Disebut galaksi. Tidinya lah ayat 2 muter satu ketika ngadu jadi 4, satu ketika ngadu deui jadi 9, satu ketika ngadu deui jadi 12 planet. Samsung sarom mirihuhu fatuzahali tah eta nu kuari aya Samsun aya naon kitu ngaranna Komar aya tah Zuhal dan lain sebagainya eta teh tina pecahan-pecahan galaksi tat jadilah kuari planet bumi. Nah ini planet bumi bisa ngegedean bisa ngaletikan. Salah satu planet cek perhitungan Amerika iya aya anu berantem gelut. Nah maka pecahlah tidinya bakal turun ke bumi ragag cegur. Nah ya diperkirakan ragagna teh di Amerika. Cek nyana ieu mah cek nyana ieu. Maka kuari keur diopenan ku nyana. Ieu planet nu bakal teh geus molotot teh geus tegejep-gejep. Anu bakal ngadu geus dihitung ku nyana. Derajat teh geus dihitung. Nah ieu tahun 2000, tahun 2012 bakalna sekitar bangsa Oktoberan. Tah, dihitung ku manehna ieu bakal ngadu. Dah, bakalna ieu turunna di Amerika. Kuari keur dirobahkeun supaya turunna di Cikupa. Keur diopena bohongan aya citra cek cenah eta. Dikacitrakeun we geus. Eta kurang Cikupa atuh pan dikacitrakeun ge urang Cikupa loba Ki Haji. Lah Ki Hajina ge sok kacitra ieu. Ditu ku cenah keur diopena digulak-gilak. Planet teh keur digulak-gilak. Eta gabiayaan eta ge sabaraha triliun dolar nyana eta. Supaya ulah terjadi ke Amerika perhitungannya ada yuk bakalna didinya nyana nyaritakeun kiamat bisa bener bisa henteu bisa bener menurut perhitungan bisa henteu kakawasaan Allah bisa henteu terjadi sanu nyaho nu ieu ka luhur nu ieu ka hadap ieu eta tah serahkeun bae geus ka Allah ulah sok bingung-bingung ku urusan gaib eta mah ngaranna urusan gaib layaripul gaib ilal gaib nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib teh atuh henteu turun ge planet payah-payah mah paeh di bulan puasa malalodar sabaraha jancan turun planet nya modar ya tuh geus bae nu penting mah urang mah andai kata terjadi paeh misalna nu penting mawa iman Islam aya dina ridho Allah subhanahu batal hese teuing sih masyaallah janu teu gempa teu perang ge modar bae malah manu perang mah ditu liilai kalimatillah perang mah disambut payah teh ku malaikat geus diteuneuh di sorga anu di luhur kasur mah can puguh nu pejabat di luhur kasur ngos buah payahna naudzubillah min zalik anu perang mah liilai kalimatillah ceget tembak ku kafir teh cak bapakna jeung cak emakna teh alhamdulillah anakku tertembak oleh musuhmu yakni kafir
Sedangkan andai kata ditembak oleh musuh, syahid ceknya. Lebih dulu engkau masuk surga daripada aku. Ingin aku rasanya seperti kamu. Ndek kumaha coba eta. Nu matak makin mantep kayak jana cokot senjatana. Hah? Kuari mah sia kuari. Berangkat perang terus. Di orang mana jangan perang ya nak ya. Serahkan saja ke Amerika, Freeport serahkan. Itu yang ada di Garut. Serahkan semua hasil-hasil bumi yang ada di NTB, udah biarin lah, biar pada kenyang yang di atas, biarin gitu. Yang penting nggak perang aja. Ruh perang nages eueuhan. Komo nu boga yayasan anu bangsa di pemerintahan ka perang teh muring kakulu. Ulah tinggal hiji dua nu hayang perang nu gede hutang perang gitu cak. Beres cek. Aya hayang perang nu kos kitu. Aduh, ini udah hansip. Nu jelas kabehan ruhul jihad boh kiai boh santrina di urang malesu lantaran memang pamimpinna ngaulah-ulah perang. Oh masalah diulah-ulah perang nu penting aman, negara orang tentrem jeung ulah dicokotan hasilna ku batur sakitu bae. Datang ke kuari Irak sengkilang geus rarang sadan dilihat ku kasat mata apakah diserahkeun ke Amerika. Cadu kudu nyerahkeun ke Amerika mah keheulanan ceknya. Malah berita ka urang mah pan tentara Amerika teh ieu dimohon ku urang Irak supaya keluar. Eueuh komusa di Irak mah malah diulah-ulah. Jangan, kenapa? Enggak ada mainan. Mainan ceknya diome Pak. Tentara teh eta teh kaya Amerika lantaran diantepkeun sabulan deui rarangsadan biayana emang gua di rarangsadan sabaraha pabrik nu dijual di Amerika. Ye tah neuleuh peta politik waktu situ. Mobil Mercy geus dijual, mobil Volvo geus dijual, mobil anu mainan anak-anak geus dijual kabeh geus teu bogaeun pabrik Amerika mah. Nu banta kulantaran beak pake ngabiayaan perang geus teu bogaeun aset Indonesia dicaplok. Bere aing. Mun teu dibere dilegleg sia ku aing. Ayo. Bere aing. Ngutang deui sia ha. Ka IMF teu ngahutang awas ya ha. Urang nu dikakecek. Urang nu dikakecek kos gitulah Amerika mah aset teu boga hayang nyaplok perang terus. Hadang Amerika di itu perang yang Iraknya teh hasil kuari teh dipancing ku Syria teu jaraeun pan di masyarakat pajar dek perang dipancing teh pemancingan. Ayo perang ke deui Amerika supaya terjun kurang lihat tinggal salakah deui Amerika ujianna kekesenan teu kaharti ku urang mah woi kunaonnya Syria perang deui keur dipancing. Ayo Amerika kena turun tangan, kena datang, kena asup. Ujiannya sekali ngabom deh rarang sadan Amerika. Bisa parindah ka urang bule. Urang bisa kawin jeung bule. Capek jadi teken politik batu. Kos nu menang padahal eleh. Mentak Iran nang tangan terus. Ayo kuari perang. Ayo. Dek di mana perangna? Asa ulah di negara aing becek Iran. Dek di negara sia aing ka ditu ka negara sia. Dek di antara aing jeung sia di lapangan ayo ditangtangan ku najen. Teu dayakeun. Kunaon itu ke ngumpulkeun dana heula ti Indonesia sakeuna aing. Geus loba dana, mentak urang bae nu dikagejeg mah. Teu karasa padu urang. Urang teh geus boga hutang sabaraha duit ieu kah. Irah ngahutangna tuh, sia mah teu nyaho. Per asal borosot lahir ka dunia geus boga hutang. Irah ngahutangna tangkorak sia bareudana. Teu nyaona mantak lamun ieu disuntikeun ke bangsa aya seorang manusia nu citu ngahudangkeun ruhul jihad bakal piperangeun di Indonesia mah sebab greget memeh ka batur heula lurah heula pencir ieu horeng ieu kokonco Amerika ieu kadua camat geus kabur ti heula memeh pae-pae ti heula camat lah kakarek dikepung doang meleset pae tinggal bupati ampun rame orang menyaritakeun negara di dunia teh rame boleh dikira Masya Allah ieu negara urang lah
anu pakai kokose pinter kabalinger lain nu pinter tapi teu berdaya. Siapapun presidennya pasti seperti kuari dirobah ku Gus Dur, pecat cek Gus Dur 90% harus dipecat atuh kabeh teh mangarana. Sebab ieu konco-konco Amerika kabeh, Amerika geus mencium lengserkeun jadikeun kuda Amin Rais lengser. Padahal mah Amerika geus kasieun dan pecat nyana geus boga hubungan wah ka Israel deh hubunganna ka ditu. Berarti geus bakal mindahkeun ekonomi Indonesia. Geus teu kaharti ku urang Gus Dur mah lelempangan. Tita ulah lelempangan we. Main bae cek dia teh. Sia subira rakyat. Beres. Ngan teu kebal umurna. Beres. Teu jadi atuh. Tinggal nungguan kos Gus Dur deui. Wah cenah moal aya. Yeh, sanunya Ahok. Di kula ge aya terus ngangon keboba. Da eta. Lu bakal diangkat. Acak-acakan negara ujana. Bejakeun ku anjeun Muhammad ka kafir-kafir Mekah. Andai kata datang siksa Allah, taya rek mentana ka saha? Apakah salian Allah? Bal iya. Balik ka Allah nya mentana. Lagi teu kasalian Allah tadauna. Yada'una syada'id nu bakal ngaleungitkeun maja Gusti Allah fayakshifu wa tad'una ilaih. Allah bakal ngaleungitkeun kana bencana-bencana, kamadaratan, kabahayaan, siksa-siksa nu aranjeun kabeh ngadua karena eta siksa ka Allah. Insya'a kasyafahu mun Allah ngarsakeun atau Allah ngaleungitkeun, mun henteu atuh kumaha Allah bae aja Allah nu bogana. Nganu jelas mah andai kata dibere bencana tetap ke Allah atau engke ya kiamat tetap nyada ke Allah. Nu mentak masjid teh cirina aya tihangan. Di mana masjid geus eueuh tihangan da ieu lain ciri masjid. Tetep bae di jero masjid mah kudu make tihang. Naon sababna? Engke dina Qurtubi dicaritakeun engke di akhir zaman ketika bencana buah saat jasa jelema bakal neangan masjid. Ciri masjid nu aya tihangan jero. Dahsyat jasa engke. Ketika engke kiamat memehna ieu jelema kabeh ka masjid. Tihangna engke bakal ditarangkeup ku jelema tihang masjid teh. Nah, ieu kuari di akhir zaman mah ieu masjid teh ya dui fungsi, trifungsi, multifungsi. Geus teu kudu make tihang-tihang. Ketika dek Jumatan, tendenan mimbar salat Jumat, beres Jumatan, piceunan eta jadi bae badminton di jero. Jadi gor teh masjid eta kene. Ketika dek aya hajatan di dinya di masjid. Ndek nyumbang pemerintah teh hitung-hitung pendopo bae kadinya geus multifungsi di dinya teh. Besi ndek transaksi, besi hayang perek di dinya deui. Ieu kuari dibangun model kos gitu, Masya Allah. Masjid mah lain sambarangan ngomong dunia kan teu meunang di masjid. Tapi kuari Masya Allah teh gara-gara PKS tah. PKS tah geus salah kaprah eta. Masjid teh multifungsi. Gas didinya Jumat didinya, salat didinya, badminton, tenis meja didinya, nyaritakeun segala rupa urusan politik didinya, urusan ekonomi didinya, wah hajatan didinya, nanggap band didinya sarua. Iya, bata ge nanaon ade jelema kokos kieu iraha itikafna. Oh bari nonton band ge itikaf teu naon tangkorak sia mah. Cabok bisa ku aing sia. Iya masjid teh geus dileungit teh. Dak alhamdulillah ka urang mah tapi Yogyakarta bagus berhasil. Sabaraha teh nu dibangun seperti eta. Jakarta kitu keneh. Nah, di berbagai daerah Banjar, tadi Banjar geus aya masjid model kos kitu. Sing serikeun ku kiai-kiai. Ngan untung PKS teh kuari akarna geus dituar. Geus bari mah tinggal jenggotnya saja. Naonan geus beka sing ade, geus acak-acakan tadi urang ge ndek hampir-hampiran tah. Mana? Ta Al Ittihad luhurna masjid, handapna kos kitu sarua. Ngan tadi luhur urang kebal-kebal mah kaluhur. Sarua bae
hampir nih paham PKS bukos karar itu teh kula mah teu naon teu hiri teu naon ngan ngabejakeun doang ari endek nuturkeun PKS atuh los ka ditu aya hayang kana neraka mah gua ngan ngabejaan doang gua mah ngabejaan doang aja moal nurut atuh sabodoh kula mah ngan ngabejaan doang sing hade sepira tugas kula mah ngabejaan doang ulah bicara pepetek inget ka abah kalau inget ka dongeng abah bisaan da abah pepetek teh kiaina teh Kiai sing hade besi aya nu kieu cak nya teh woi para lauk-lauk ini teh pancing anu pendek cenah teh teger mun aya nu kitu-kitu teh jaring lompatnya begitu di jaring pangheulana pepetek nu beunang bisaan da abah dongeng masyaallah nu mentek ieu kiai pepetek kajaring kabeh pilkada kajaring ku pilgub kajaring eta nu kos kitu ngaranna kiai Oke malah mun kapanggih jeung kiai eta sasalaman kamauna pepetek. Mun teu dicapok sia ku kiai. Ieu keur caritakeun dongeng abah kula eta inget bae jeung kula dongeng-dongeng abah teh tak inget bae menyentuh hati pisan jasa. Masyaallah. Tukangana sehatan pepetek pangheulana kajaring nyana. Atuh disengsirikeun ku lauk nu sejen pancena amun aya jaring titah lumpat pan nyana kadinya nya seuri ta lauk ge seuri ngeusirikeun pepetek kiai urang beunang ka jaring ta eta kos kitu teh eta teh sejuta umat pepetek teh amun kiai di urang mah MZ lah eta teh beunang ka jaring mantak ambala ya dikoronjok pepetek nu diasin aduh Gusti Allah bagus. Jadi kiai pepetek dong. Nabejakeun Muhammad ke ahli-ahli Mekah mun datang siksa Allah asaha coba ge ngadoana jaka aing aghairallahi taduna jahannam didinganan henteu kasalian Allah in kuntum shadiqin mun maraneh balender bejakeun Muhammad di andal asnala tanfa'ukum faduha lamun bener-bener patung ngamangpaatkeun sok menta ka patung jahannam teh nya lagi isinin kapatu ka Allah bae bal iyahu balikah mentakna teu kasasaha iwati ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala masyaallah fayaksibu da Allah fayaksibu ma tad'una ilai Allah nu bakal ngalengitkeun bahaya-bahaya nu maneh ngadu aku sebab eta bahaya nu ngalengitkeun bencana ku doa urang Allah lain patung anu ngalengitkeun banjir Allah nu urang ngadoa ku sebab banjir Allah bahkan watan sauna ma tusyrikun nyana ahli-ahli Makkah kafirin ninggalkeun patung-patung nu kunyana disekutukeun nu tatadina mah kunyana dimumule ja pangeran ketika aya bencana tinggalkeun ku manehanana masyaallah kitulah kafir-kafir. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ Wallahu alam bimuradi Muhammad ye maneh kudu tentrem anjeun kudu tenang anjeun kudu sakinah ulah nyeri ku sebab eta orang-orang Mekah teu iman ka anjeun ulah nyeri hate ku sebab jelema teu nurut ka anjeun anjeun teh diangkat jadi rasul ku kaula lain anjeun bae nu diangkat jadi rasul teh memeh anjeun teh aya Kangjeng Nabi Isa memeh eta teh aya Kangjeng Nabi Musa memeh nade teh aya Kangjeng Nabi Ibrahim memeh deui berbagai ka nabi-nabi aya Nabi Sulaiman Nabi Daud dan nabi-nabi nu lainna Nabi Lut eta teh jangan ngamankeun akidah manusia ngajak imankeun ka aing cak Gusti Allah lain anjeun bae Muhammad walaqad arsalna yakin kaula ngutus ila umamin min qablika ka umat-umat memeh anjeun Muhammad berbagai rasul-rasul ta eta teh datangna rasul teh fakadzabuhum dibohongkeun ku umat-umat nu baraheula ge kaulah ngutus Kangjeng Nabi Musa apakah eta umat Kangjeng Nabi Musa teh nuturkeun ka Kangjeng Nabi Musa henteu dibohongkeun heula kaulah ngutus Kangjeng Nabi Sulaiman apakah eta umat teh umat nuturkeun ka Kangjeng Nabi Sulaiman henteu dibohongkeun heula sarua kaulah nuturkeun ngutus Kangjeng Nabi Lut apakah eta nuturkeun ka Kangjeng Nabi dibohongkeun heula sarua bae
kaulah ngutus Kanjeng Nabi Yunus, apakah percaya langsung umat ka Kanjeng Nabi? Henteu, dibarongkeun heula, dicemooh, dikucilkeun, diusir, dicaci, dibaki, unggal Rasul kitu Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad teh tenang hatena. Jahe orenganan tuh. Mantak urang ge dakwah. Kalembur. Aju nu ngadarangekeun balik, ulah nyeri hate. Ulah nyeri hate lah Rasul ge ubah heula karena itu aing ge kieu bae ngan introspeksi we introspeksi heula emang kunaon eta di jero hatena bisa kitu. Bisa kos kitu sih, lain didarengekeun endahan ditaringgalkeun. Orenganan rohna teu nyambung. Roh panu endek ditarima teh roh nu narimana. Ucapan kiai teh nu narima urang na roh. Roh lamun cau sungut. Mun cau sungut tah, pas kitu tah nya, dahar sungut tetep beuteung tah urusanana. Tapi ketika endek nyaritakeun agama mah roh nu narimana. Roh urang mah murni. Roh urang teh murni sih hade embungeun sarua nya da ge narima. Sanajan tukang main ye, nyana tukang main. Nyana ge sadar. Ulah nuturkeun kieu eta teh bener. Cek nya namanya bener. Tukang main dia mungkin nuturkeun kieu. Ulah ka anakna, ulah ka dinya. Oh ditu bae ka kieu bener. Emang abah bener, ulah nyaritakeun abah bener. Abah ge teu bener, atuh nyaho kadu bener mah. Ngan abahna can bener. Jadi nyaho abah ge kadu bener mah. Ulah kasih eta teu bener tah lagi. Golkar tah mah. Nyahoeun dan nu mabok, nu main, nu judi nyahoeun. Ulah ka dinya. Teu bener. Kiaina. Padahal nya lagi bangsana. Namun ditaliti bapak ka ulah ka dinya teu bener. Emang abah nyaho teu bener da? Sarua jeung aing. Pan sarua jeung aing antri di bupati. Aing kesangan nya kesangan. Oh, jadi nyahoeun berarti. Tenang Muhammad cek Gusti Allah. Kaula geus ngutus berbagai rasul memeh anjeun haju pakadzabuhum ta fa akhadnahum bil ba'sa. Ku aing cek Gusti Allah teh disiksa melalui penyiksaan anu dahsyat syiddatil faqri. Kesulitan, kesusahan, kasangsaraan. Lantaran teu nyerembah ka aing, dituduhkeun ku rasul teu nurut ka rasul, teu diturunkan hujan ku aing. Kena teu bisaeun melak pare, teu bisaeun melak nanaon, teu jaradi. Ku aing lamun geus teu diturunkan hujan, moal aya kokocoran hujan, cai ti mana-mana hese sia dahar. Geus hese tah pepelakan teh. Nah, ku aing ditambah deui cuaca panas, cai eueuh jang mandi-mandi acan. Rasakeun coba. Kitu cak Gusti Allah. Bongana tuh teu narurut. Lamun geus kos kitu, kuari di pasar harga ditaikeun. Sementara pendapatanana leutik teu kauji ku nya. Jualan ku nya. Jang dahar jeung jang nginum. Dijualan jang dahar jeung jang nginum. Cai eueuh, pare, gandrum teu jadi. Kemudian harga di pasar melonjak luar biasa. Dijualan nu aya geus beak, dahsyat jasa. Tah eta teh teguran ti aing, ditambah deui wadro. Mak muriang ka rumah sakit kudu aya sekian juta. Bapak gering kudu aya sekian puluh juta ka rumah sakit. Anak gering kudu aya sekian juta. Eta teh tegur ku aing cek Gusti Allah. Pamajikanana deui geus bisa marende ku ari mah. Kamari mah kakarak bapak doang geus marende mah bisa keneh. Anak bisa keneh marende. Incu bisa keneh. Ieu pamajikan. Puyeng keneh. Puyeng ge mah lain soal duit ieu nu dihandap teu kabadegaan sakitu. Puyeng. Eta siksa ti aing cek Gusti Allah. Gara-gara ngabohongkeun ka Rasul ku aing disiksa faqad lahum bil basa. Susah fakir. Nah, kuari bagai susah luar biasa. Cari aban baheula kakarak dibere 7 bulan, 8 bulan, pase cai diulah. Kuari kakarak 3 bulan raja berwah puasa, geus luar biasa. Numun dibere 7 bulan, wallahu alam kumaha meureun. Tapi sugan manehanana tambah tabarruk ka Gusti Allah jangan teu. Ah, ieu mah kejadian alam bae cenah kiai. Disoekeun bisa kesungut sia ku aing. Kejadian alam malulu siapa lain hayu ke Gusti Allah. Iya fa akhadzahum bil basa'i wad dharra.
la'allahum yatadarra'un supaya DP-DP ka Gusti Allah, yatazallaluna supaya DP-DP ka Gusti Allah. Di urang we boro-boro kafir ya, ai keur dihijab ku Gusti Allah boro-boro kafir, boro-boro keur kabehan keur sorangan bae ge ngalamun bae bapana. Cek majikan urang ngalamun bae, lain ngalamun bae pendagang urang geus ambruk. Nganaon geus jual. Batur meuli mobil, meuli motor, urang mau sepeda kempes teu gablag. Dipan ieu mun maruliang kumaha, ieu mah balalocot. Cek pamajikan atun deuk kumaha deui jang geus kieu lain kitu mana aing lalaki. Ajo deuk kumaha tuh. Keur bukar pikir. Cek pamajikanna atuh ngaji bae, sugan bae ku Allah. Nanggeus ngaji bae aing ti baheula. Geus bisa dideukeutan geus. Geus bisa dideukeutan geus lain deui ngomong lagi. Ka atuh salat bae nu rapi segara duha segara ti baheula. Aju dua majejes bae. Engge, kalau ngomong sia lah. Kali tah aya kana teh duit. Oh, minjam kata tangga. Ndek ka mana tuh Kak? Gunung Kawi aing. Kakarak dibere perorangan ge geus ka Gunung Kawi. Cek pemajikan ulah paneta mah engke bisa-bisa korban nyawa. Alah, nyawa daripada malarat mendingan hese sakarat. Kadaya Gusia. Bahasa nu ka Gunung Kawi kos kitu. Kajel teuing hese sakarat ge nu penting urang malarat. Ka, sing inget. Aing ge yang inget. Kalau ngomong sia. Yes, doakeun kakak. Doakeun kene bae. Doakeun kene papan ka Allah pan aya doakeun mah. Doakeun kakak. Sing mulus rahayu. Ikeur carita ngadoa tah. Nu tolol wayah ngadoa mah ka Allah. Ai eta nu judi kieu eleh kitu datang ka kiai. Waalaikumsalam. Minta doana kiai ka pangeran pangdoakeun. Deuk naon tuh supaya nomor tembus. Aja kiai na daek deh tolol. Ya bagi dua pan ge mun hasil bagi dua, jangan kiai saparo kula saparo. Bener tah? Jangan ngabangun pondok. Deuh. Ngabangun pondok nang judi, oplok kawehan. Tapi kiai na ngadoa aja kiai hikmat pan. Kiai hikmat tak asal duit bae. Eta teh deuk judi ge minta doana mah ka kiai. Deuk ka Gunung Kawi ge ka papajikan doakeun kakak sing mulus rahayu. Supaya ku pangeran dibere tada tala lentrem bae urang geus boga makan. Hari itu pan Gunung Kawi. Di Gunung Kawi teh kudu kaluar nyoplokeun akidah moal bisa lamun masih keneh agamana Islam kudu kaluar antara iya dan tidak lah daripada hararase. Heuh. Pertama nu korban anak nu bungsunya. Agas orok keneh tah mah. Pajet. Encit lauk emas seraset. Apa? Sekajadian. Gas lah pokoknya. Beres. Ngebedul. Eta kos kitu dibere fakir teh loba nu teu karuat. Dibere miskin teh loba nu teu karuat. Masyaallah. Akidah dicoba ieu ku Allah, baik perorangan maupun berjamaah kabehan. Tapi nusok ngaji, mapan nusok ngaji ngomong nak moal kos kitu. Urang ku Allah keur ditegor, dibere panas. Lah tuh nu Allah ieu urang minta bae geus ka Allah, mudah-mudahan dibere. Can dibere keneh bae meureun Allah na can mere ka urang. Lah terus anajan keur subur ge wae apa mah bae ieu pan ngeunaheun nu boga akidah mah. Ngeunaheun tentem bae, ngeunaheun. Moal aya ngarasul aja kabeh nang Allah. Berang nangin Allah, peti nangin Allah, langit nangin Allah, atuh bumi nangin Allah, disuburkeun ku Allah, atuh guari dipailakeun ku Allah, atuh nyanggakeun bae ka Allah sadaya-daya. Kitu beres. Nah, wali teh lamun deuk ngadoa teh penting embungeun. Lantaran keur ditegor, embung. Embungeun wali teh ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan we Gusti nurunkeun hujan besi dicarek. Sok wali sambarangan cak Allah. Ngadoa sok sangeunah-ngeunah bae. Ulah ka ngadoa cak Allah teh sebab di ditu dicitra tuh loba nu teu beres.
di dia di kumaha dipuri di adina sarua. Nah, jadi Allah teh greget ka sia teh kasih sama kabeh. Nah iyalah Muhammad kaulah ngutus memeh anjeun ka para rasul dibohongkeun ku kaulah disiksa dicoba dibere paila dibere syiddatil fakri ba'sa wa darra gering maksudna la'allahum yatadarra'un supaya manehna DP ka aing talamun geus eueuh cai eueuh dahareun miskin lah cek teh maningan urang sarolat yuk ka Gusti Allah salat ka Gusti Allah zikir ka Gusti Allah haju digebragan ku kiai na yuk urang istisqa yuk tak ka aing tah cak Allah tah deuk istisqa ka aing tah yo baju masyarakat giringkeun ka lapangan urang salat istisqa minta Allahumma tuh ka aing kan lah supaya nyana isukan istisqa deui moal bakal diturunan hujan ku aing cak Allah teh abe aing ngadenge istisqa na ngeunaheun aja isukna istisqa deui terus Allahumma moal bakalah cak Allah teh geus antepkeun habak lah cak teh ngadenge Allahumma aing ngeunaheun cak teh dah terus istisqa deui geus 3 kali istisqa cak dia bosen aing jadi ijabah cak Allah teh lain teh diijabah sebenarnya mah lantaran eta teh tukang korupsi milu aing greget cek teh aya lurah milu camat milu singkirkeun habak nu kos karar itu ieu ngahalangan doa sia kiai cek Allah teh mantak deuk istisqa teh rapihan ieu mah ieu teh naon milu ieu mah ulah ieu mah ilu geus nu perlu bon aki-aki nini orok istisqa nubang sosok make dasi mah ulah nges cepet tarima hujan baik itu sih mah daripada kehalangan doa ya Allah ulah geus datang ke lapangan teh ini jeung aki-aki malian salat pan calanga kurang aja tinggal paena doang ya aki bisa ditanya aki-aki tak eta teh pan di jero hatena mah kadoa ka Allah. Cak Gusti Allah tah aing ieu bae bandingkan ke doa aki-aki ieu. Turunan hujan doa na kiai mah teh diijabah, doa aki-aki padahal tilok salat aki-aki. Geus ngap-ngapan panjana. Tak aya kos kitu Gusti Allah mah aya doa nini doa aki-aki doa budak mantak kebo embe. Lantar eueuh cai pan rame engke. Atuh bebek segala tuh di bawah pan ka ditu tah. Eta sore eta ngadoa urang mah teu kaharti. Kurang mah teu kadenge. Eta embe teh lain sambembena. Allahumma. Kadenge aku urang mah meureunna naon embe doang padahal Allah. Hujanan abdi. Cak sapi mo. Eta teh keur ngadoa ka Gusti Allah. Kadenge ke urang mah ngan ulah jeung bikangna bae tutumpakan emoh ieu emoh. Aduh, teh jawab paila teh nyaon anakan mah terus bae. Di Ethiopia bae di Ethiopia teh dahar-dahar anakan loba jasa. Tapi teh nyaho pokona mah kos kitu mah geus tidak tahu diri lah pokona mah geus. Situasi kumaha bae ge. Masya Allah, nih disiksa ku Allah Muhammad fa'akhadnahum bil basa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un supaya ka aing teh urang dibere panas yuk coba urang babalik ka Gusti Allah seringan zikir seringan istighfar seringan salat isin urang deuk istisqa mah kurang bae geus sorangan we ka Allah Allah nyahoeun ieu kabutuh urang teh doa ngaranna ketika orang itu mencetkeun sanyo teu bijil caina di kitu gentong eueuh caian urang kieu bae ya Allah ya Rabbi wajah eta doa Allah teh nyaon pana teh Allah teh atuh cek Allah sia cainya nyaho aing enak emang ku aing ieu eueuhkeun cek Allah teh ngan atuh pan sia kudu teu salat ya Allah falaula iz ja'ahum basuna wallahu a'lam